redang ieu di dieu. Kamana jeung sia? Nek party lah ka disko. Amel nasi disko. Tempat ngajuru. Amel ku baloon dia disko jeung tempat ngajuru. Taju tempat nangge. Ajeb-ajeb lah. Ada inungna ngaranna Irni, bapana Topan, anakna teh jadi Irfan. Kabawa ngaran inungna jeung bapana. Palebak bapana ngaranna Abbas, inungna Kokom, anakna teh jadi Kodok, bangkong, kecoa, cucunguk, tikus, berit, kerbau, munding, harimau, maung, babi, bagong. Ngomong bagong lah tong ningali ka urang atuh euy. Urang mah ningali ka kamera. Oh nya. Cam maneh lamun kawe ieu ngagombal kumaha cam? Kudu nama kieu. Neng kalau aja dicenguk neng mau jadi apa? Kumaha? Bener. Terus kumaha jawabna? Neng mah mau jadi kapur ajaib atuh paeh aing. Aku tak punya pacar buat entar takbiran. Masa si aing jomblo bae tiba heula. Lamun jelema geus teu resep ka urang, arek urang sabageur kumaha saalus kumaha, ari dina panon manehna jeung dina hate manehna urang geus butut, geus moal resep gitu. Tapi dipikir-pikir jang naon gitu boga sifat kitu. Nyeri-nyeri moal bisa diubaran, neuker bobogohan ditikung ku babaturan. Geus jadi mantan sombong nageh alabatan, pas keur kasusahan si anjing menta balikan. Ku cinta Aing mah henteu, ku sayang paduli teuing. datanglah. Lain jalanku. dina foto mah geulis alabatan Barbie. Aslina udang sare teu di make up katempo raraina jiga kumaha jiga beurit anu dikuncung kana sawah. Mending siga urang penghasilan pas-pasan sagala menang, kerupuk, oncom, tempe, asin, senal, jajodok, taraje hakan kabeh. Heuh taraje teh ibu. Jelema beunghar mah daharna ge diatur 4 sehat 5 sempurna. Urang mah 4 sehat 5 seubeuh. Coba nu beunghar mah makan pagi roti, makan siang daging, makan malam susu, anjing baloba duit. Pan urang mah isuk-isuk angon kacang. Engke beurang aya keneh angon kacang deui. Nanti malam masih ada angon kacang juga. Isukna saat ke nepi ka hideung angan kacang deui. Encan jiga leutak mah hakan we terus. Ya, Ka jamban heula nya? kemana? Jamban, Oh, bade naon? bere modal, Hah? modal, Bade kemana ih? jamban neng. Aya hiji pangalaman anu tiasa abdi hilap dugi ka ayeuna. Anu sakali ieu mudah-mudahan teu kaalaman ku urang kawin urang. Mikir 7 kali ibu mundak miangkeun anak jadi TKW komo jadi babu jika abdi. Mending cenah ngariung di lembur sorangan. Kumaha Aya hiji pangalaman anu tiasa abdi hilap. Salami abdi 3 tahun di Saudi ibu nu paling perih jeung nyeri. Salami 3 tahun eta saya hiji ajan salaki nu daek merkosa abdi. Mak geningan nuhun abdi dilayat mak. Abdi memang boga salaki jeung anak mak. Ngan ki jalur rampang tetep keukeuh maksakeun kahayang geningan. Tulungan atuh abdi mak supaya bisa bebas ulah kieu. Betul bisa gerak tina kaayaan kieu mak. Tulungan abdi. Maukem katinggali ngahulang sakedeung. Da pugu bingung kudu kumaha carana sangkan bisa mulihkeun di kakuatan Saraswati. Kelana nyai, pugu mate bingung nya da teu ngarti atuh ari kaayaan nyai saperti kieu dipulihkeun ku emak mah. Tadi teh dikumahakeun ku Ki Jalur Rampang teh geulis. Urat beung abdi anu dipencet mak. Nu ngajadikeun abdi leuleus daya tanaga. Abdi teh bener-bener teu walakaya mak muga tiasa nulungan abdi dina waktos ayeuna mak. Maukem katingali netep semua ngalimba ka Saraswati. Teu lila terus nyarita deui.
Kamari malam Minggu bete, ayeuna malam Senin bete, malam Salasa isuk bete, deui pageto malam Rebo bete, malam Kemis bete, malam Jumaah sieun jeung keung, malam Sabtu datang deui bete, balik deui ka Minggu bete deui ari aing iraha bahagiana. Lalaki mah cek dol sumbang oge sanajan boga naon pamajikan ratu kecantikan sadunia ningali anu bengo mah di luar hayang sete lalaki mah orai kadut.